ngaronda urang ngaronda ngideringuringan desa sore kenehnya aya nama kira ada puting sekitar jam 12 hari itulah urang ngontrol kelebak kalau itu tuh ayo siapa siapa sing araruwuh lah amari ge araruwuh geuningan di kontrol kadinya teh nya kumaha bari ngopi ngeunah sigana ieu teh ini gitu orang ngopi anak hah gitu orang ngopi nanti oh ame di ditu ngopi di dia ngopi atuh dua kali berarti ya oh gitu naon ngaronda urang ngaronda ngideringuringan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah orang hukum mana kolot aja. kendaraan benar Ngaropi itu ngaropi. Mun can aya Bu. Aduh, dengan dia kumayo. Marawi teh tadi teh PRW kitu nyana ka dieu teh. Oh siap, gitu. Mana dia? Grupna gitu ya di RT ke-12. Nah, ieu mah ngatur sakieu Pak. Kin paling rada wengian tabu 12. Tabu 1 lah. Siap, Nah, can ka ditu ngontrol. Oke. Lebak. Ya, Pak RW mau alami yo. Udah ngecek ke pos 2. Taruh kuncan gitu. Boleh Mas, ikut. Tunggunya kalau gitar lah. Mau disipkan lingkungan. Ayo siap Pak. Siap. Kantoran ya. Ayo tuh. Siap. Ayo tidak. Ayo. Bayun. Tuh, tinggal nanti. Betul kan gitar, ngopi ge tadi ieu gitu yo. Itu Jang. Assalamualaikum. siap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Duh, aing karona teh euy. Malam Jumat asa kareueun ieu euy. Tuh. ayo orang yang berlama rahmat Ayo, yang pernah mengarahmat kadinya. Pertama aya euy. Ah, mengarahmat lagi aya sigana. Assalamualaikum. Mang. Waalaikumsalam. Bagian ronda ini tanya. Poho. Yang bagian ronda ini salah ya. Malam ayeuna teh Mang Agus jeung Mang Maman gitu. Baraha enak geus muyer can. Orang bagian ngaranna teh nama tinuan geuningan nya. Kemarin kontrol aya Pak RW cenah jeung paling mat cenah kadarieu cenah. Iya, kayak kontrol ini yo. Keun itu kan aya yang mawa rokok ya tadi urang teu boga rokok yo. Beri ngopi lah ya penting-penting ya. Ngopi. Udah ya orang ka tinggalan ya. Maka tadi senang ketinggalan ya bisi budak milu wa. Aduh, hampura wa ya ketinggalannya. Tadi aku masih budak teh yang milu wa jadi orang teh ketinggalan. Oh iya gitu. Selalu pesisiran gini ya, Pak. Hampura ya. Oh iya tapi dia di parweti Gitu. Kita mah ngawalu juga di api. Makan enggak dia dikontrol sekarang. Nah, kayak jantan datang ya teh. kayaknya sudah dapetin orang muir lah. Wah, berarti dia manten lah, di RW. Sore duaan. Biasa di pos urang itu yang di pos malah nang di dinya nguriling lah mau dia hayang nguriling mah kan hayang Bagian harcai meureun. orang bagian ieu nih kopi wah gedeung aya suruh datang mau kopi sana Ora ya, digana urang di pos 2 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wes warungkul. Biasa. Nungguan kopi, pan Pak RW mau kopi. Alhamdulillah, tenang. Tadi tas di pos hiji heula ngecek beberapa warungkul. mangga dia Pak jadi saya kita ya ragu kita rasa RW Sekalian juga rek bare arahannya. Ini ngaroko mah aya roko mah heula lah. Teu gampang meuli deui kopi lah. ayo siap nama beda berartinya Sabaraha sabaraha urang enak bagian ngarona ieu poe ieu. Alhamdulillah, syukurlah kalau sekalian Pak RW meureuh Palin Mas teh rek bare arahan mengenai informasi atau instruksi gubernur urang ayeuna. Nah, untuk ayeuna aturan ti gubernur barudak umur di bawah umur atau barudak urang ulah keluar jam 8 peting. Bapak-bapak abdi jeung bantosanana nya patroli sekalian ngaronda
mun aya barudak wayahna leuwih ti jam 9 kita wih. Siap. Namun teu aya kepentingan anu khusus atau didampingi orang tua. Nah, eta. Gitu nya kami gituna. Pribados ngimbau ieu mudah-mudahan di lingkungan urang ulah sampai ka terjadi hal-hal anu teu diinginkeun. Nah, gitu. Wartosan ka ibuna oge nya anu di bumi. Ya, siap. Soalna naon pantau tina HP barudak ayeuna mah da pribadian nya HP teh kontekan orang tua mau bisa kapantau. Ya, wayahna ulah sampai ka terjadilah. Gitu. Rena naon kamari-kamari sama maya aturan atau program budak loba nu talawuran. Nyuhunkeun bantosanana ka bapak-bapak atanapi ka ibu-ibu nu di bumi nya engke hartoskeun ka si ibuna. Pangmantaukeun, pangmandukeun murangkalina ulah mercayakeun tingkat sekolahan, ulah mercayakeun ka guru ngaji. Da urang sebagai orang tua nu wajib memberikan suatu arahan. Berenang mangga bili aya saran masukan ti bapak-bapak tina ayana aturan ieu mangga enak sok ditampi ku abdi aya masukan saran mah mangga. Kumaha Pak upami piwarang mese rokok gitu kan abdi sakalian carape piwarang mese rokok ka warung murang kali teh gitu. Kumaha tah? Aing ngaranna ka warung moal jauh. Jauh deket lah. Gitu mungkin memerlukan waktu beberapa menit detik tah lamun lila teang. Pusing budak ngaleos kamar karep gitunya. Nya mungkin ai parwe mah moal cukup ka sapos 2 pos. Rek langsung keliling. Ya. Tolong jaga lingkungan masing-masing nya tiap-tiap ke pos, tiap-tiap ke RT-an. Itu enak RW rek lanjut keliling ke pos-pos di sejen. Ya, di dia ge. Keliling berenang di dia ge. Kalian kaler kalinya teh. Geus saberti ulah ditinggalkeun pos KB nya. Gitu. Sabaran tiluan lah di pos gitu. Buat nueng dah jeung ieu. Siap. Ayo bang ayah. Ayo mangga. Iya tuh bang ya di payun abi.